Ada sebuah wawancara, orang ataupun anak sekolah mewawancarai seorang petani. Pak, jadi petani cenah ieu kumaha? Cenah ujang. Ripuh jadi petani mah cenah. Isuk-isuk kudu ka sawah. Batur mah ningali senang. Bapak mah macul cenah. Isuk-isuk geus kaserang punya, kemudian bolokot kapanasan. Lamun aya nanaon cenah kudu dijaga, lamun aya manuk kudu digebahkeun cenah. Tapi can tangtu cenah boga ataupun panenna teh sesuai dengan biaya yang saya keluarkan. Cek anu nanya, berarti Bapak jadi petani kumaha? Ripuh cenah. Ngeunah keneh nu dagang. Anu dagang mah teu kudu ngadakuan 3 bulan 4 bulan cenah. Hayang beas tinggal ngeduk. Jeung teu kudu papanasan, naon sababna? Aya di jero toko. Diwawancarai we Pak anu dagang teh. Bapak, bagaimana Anda menjadi seorang pedagang? Apakah Bapak jadi pedagang itu senang? Senang dagang mah ripuh. Batur sarare geus jam 2 kudu balanya ka pasar cenah. Batur mah tahajud abdi mah cenah kudu mawa motor keluar, mawa mobil bari tiris-tiris, kudu ngabengkot bolokot cenah kana ka jero pasar, kudu diangkutan bararau awak teh cenah. Muka kios cenah geus didaguan kudu meuli. Batur mah sarapan deugin ka poho cenah abdi mah sarapan. Asaripu dagang teh cenah. Cek petani anu ngeunah pedagang, cek pedagang ngeunah keneh PNS. Cek dagang ya tinggalnya ngeunah PNS tingali ukur digawe cenah meunang gaji geus tetep gajina ge cenah teu kudu mikiran nanaon tiap bulan sakitu meunangna lamun gering aya askes da tingali lamun ayeuna pangsiun geus disiapkeun pangsiunanana ni asa ngeunah cenah jadi PNS mah cenah ditanya PNS PNS ditaros Bapak, ari Bapak laras cenah raos jadi PNS. Cenah. Naon gaji teu meunang teu bisa gede. Sakitu we meunangna. Sakapeung cenah gaji jam tanggal 2, ja tanggal 5 geus beak ngeunah nu dagang jeung ngeunah petanina. Petani mah tinggal ngarawuan, panen cenah lila, nu dagang ngeunah. Abdi mah asaripu, bari ngajar, bari sakumaha ge anger we gaji teh sakitu cenah. Teu ngeunah jadi PNS teh. Ya teh atuh saha anu ngeunah teh atuh si PNS teh Ustad ngeunah mah sajam dibere duit 2,5 juta eta ge mere nya 4 kali ngaji merenah ya 10 juta ngeunah jadi ustad tuang tara meuli disadiaan ku panitia cek ieu cek PNS ieu teh kan ieu teh can tamat ieu teh ngobrol teh ngarareunna cenah ustad mah tinggal metikan we cenah ukur ngomong hungkul dibere ku batur cenah tuh cek taros ustad laras jadi ustad teh raos saur saha itu saur PNS cek ustad cek lain ustad lucu ya mah dugikeun gaya ustad anu dibayar 20 juta atuh saja saurna teh ngeunah saurna teh ada baik ditaruh ripuh jadi ustad. Oh gitu kumaha batur sare ustad ngaji keneh batur mah papanggih jeung budak jeung pamajikanna ustad mah kukulilingan keneh neangan lemur anu can kapanggih da ngajina teu jelas alamatna nya cenah asaripu cenah batur mah gegeleuyeungan piknik poe minggu ustad mah ngaji Ustad Ucu can pernah piknik, namun sahabat, poe minggu dipake ngaji. Cenah asari, cek ustad. Ari saur ustad anu ngeunah anu senang nu mana? Cek ustad teh nu gelo. Nu gelo ngeunah mah cenah. Nah ustad nu gelo tinggal nu gelo mah tinggal seseriahan nu ngapoe. Tuang teu kudu mikiran tinggal ngahuah. Teu mikiran gaji, teu mikiran nanaon, sakapeung papanggih jeung jelema, batur anu hayang papanggihna teh. Asa ngeunah cenah jadi nu gelo. Teu mikiran hirup, teu mikiran nanaon. Manya atuh. Manya urang teh kudu jadi nu garelo. Ya? Tidak mungkin kan seperti itu. Nang ieu Pak anu bade ngawawancarai nu gelo, bingung maneh. Kudu ditanya kitu nu gelo. Akhirna sudah stop lagi nges mau ditanya nu gelo mah naon bisi salah saya bisi salah kaula anu nanya
Akhirnya apa? Pertanyaannya, siapa yang senang itu? Hah? Anu senang teh saha atuh Pak? Bu. Anu mana? Karoyong. Tinggal. Tapi Allah menjawab dengan bahasa yang simpel, illal musallin, jalma anu sholat. Tukang tani di bawah sholat mangeuna disyukuri we, batur mah tingali kudu meuli beas, abdi mah tingali alhamdulillah tinggal panen. Illal musallin, jami anu dagang di bawah sholat mangeuna we, batur mah kudu tani genep bulan kakara panen, abdi mah tinggal ngeduk. Illal musallin keur PNS, alhamdulillah batur mah senang kudu bobolokot rek benang duit teh, abdi mah tinggal digesek gering teu kudu mikiran da geus disiapkeun cenah askesna. Illal musallin, ustad kumaha sarua tinggali batur mah ripu hayang boga 1 juta ge eta kudu sabaraha jam, kudu nepikeun ka aya jami jam 7 sampai jam 5 50.000 dibayarna. Cenah ieu mah ustad kudu syukuran ningali bu sajam batur nepikeun ka ngamplop teh anu sakieu kudu disyukuri eta teh. Nu gelo teruskeun tah. Dan nu gelo mah tara salat atuh. Nya, lain kumaha salat kumaha? Dina salat lagi sangieun salah. Tapi sampai di sini itulah yang disebut dengan hidup. Kahartos